Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sapopoe kadelani sesauran bahasa Sunda, kaindung jeung ka bapa, kalancak jeung ka adi, sing tarapi bari ade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pangajaran nu kahiji ieu urang sadaya bade diajar perkawis paguneman. Mangga diregepkeun. Mikawanoh paguneman. Paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atawa leuwih. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenal apa itu paguneman. Paguneman yaitu obrolan saling menimpali antara dua orang atau lebih. Paguneman ngobrol atawa ngawangkong teh mangrupa hal anu mindeng dilakukeun ku urang dina kahirupan sapopoe. Jadi istilah paguneman, ngobrol atawa ngawangkong itu sebenarnya satu istilah yang sama. Percakapan, pembicaraan atau bercakap-cakap, yaitu berupa hal yang sering dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Cuma lumrah. Jadi kalau kita bertemu dengan teman, kita ngobrol, bertemu dengan orang tua, kita bicara, itu memang hal yang lumrah yang biasa dilakukan sehari-hari. Anu teu meunang mah ngarumpi ngomongan batur, komodi ngomongkeun kagorengan batur, eta anu teu meunang mah nya. Nah, dina ngalakukeun paguneman teh urang ngawangkongna bisa jeung saha wae. Jadi teman bicara atau lawan bicara tuh bisa dengan siapa saja. Kitu deui jeung jejerna, bisa ngeunaan naon bae. Jadi begitu juga dengan temanya, dengan pokok pembicaraan, yaitu bisa berkaitan dengan apa saja. Jadi teman bicaranya bebas, temanya pun bebas. Dina karya sastra atau drama, paguneman teh
disebut dialog. Salian dialog, aya oge istilah-istilah sejen nu teu kaasup kana paguneman, tapi aya dina karya sastra atau drama. Jadi selain dari istilah dialog tadi, ada juga istilah-istilah lain yang tidak termasuk ke dalam paguneman tapi ada dalam karya sastra atau drama. Yang menurut saya ini perlu kalian ketahui juga. Ada apa saja istilah lainnya? Kita lihat. Yang pertama, nu kahiji aya prolog. Prolog teh nyaeta kecap mimitian atawa bubuka dina sandiwara, musik, pidato jeung sajabana. Jadi prolog itu adalah kata pendahuluan atau pembukaan pada sandiwara, musik, pidato dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat di acara di TV misalnya dulu itu Opera Panjapa, sebelum mulai acara itu kadang-kadang Mas Parto atau Denny Cagur itu suka menyampaikan kata pembukanya dulu yang akan membuat penonton memahami jalan ceritanya akan seperti apa nantinya. Itu prolog ya. Nu kadua monolog. Monolog teh nyaeta omongan anu dilakukan ku sorangan. Jadi pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Jadi kadang-kadang aya gitunya dina panggung sandiwara teh tokohna datang nyalira manehna monolog, nyaritakeun pangalamanana atau nyaritakeun pemikiranana gitunya. Eta sorangan we. Tapi lain eta nya, lain kos jelema burung gitunya. Ngomong sorangan, seuri sorangan, cerik sorangan, lain kos kitu ieu mah. Monolog mah dialog sanes dialog tapi omongan anu dilakukan ku nyalira. Jadi pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Nu katilu nyaeta epilog. Bagian panutup dina karya sastra anu fungsina nepikeun intisari carita atawa nafsirkeun eta karya dina tungtung carita. Jadi epilog itu adalah bagian penutup dalam karya sastra yang fungsinya untuk menyampaikan intisari cerita atau kesimpulan dari cerita itu ya. Atau nafsirkeun eta karya atau menafsirkan karya sastra tersebut pada akhir cerita. Nah, dina paguneman ragam basa anu digunakeunana teh gumantung karena suasana jeung batur nyaritana. Jadi ketika sedang melakukan percakapan itu, jenis bahasa yang digunakan itu tergantung kepada keadaan dan lawan bicara kita. Ya. Nah, di bawah ini ada tabel. Ya. Kalian bisa lihat, hidup bisa ningalinya. Intinya ada ayat tabel, ragam basa jeung suasana jeung batur nyarita. Aya dua ragam basa. Nu kahiji basa loma. Basa loma itu bahasa akrab, bahasa gaul, bahasa tidak resmi. Nah, basa loma teh biasana digunakeun pikeun ngobrol jeung babaturan anu geus loma dina suasana anu loma atawa teu resmi. Jadi bahasa loma ini digunakan untuk berbicara dengan teman yang udah akrab ya, dalam suasana yang juga akrab atau tidak resmi. Misalnya acara reunian yang sudah sekian tahun tidak bertemu dengan teman sekolah, kemudian bertemu, pasti menggunakan bahasa loma atau bahasa akrab ya, bahasa gaul. Nu kadua nyata bahasa hormat atau bahasa lemes, yaitu bahasa halus. Bahasa hormat ieu biasana digunakeun keur nyarita jeung jalma nu anyar pinanggih, jalma anu pantes dipikah hormat, saluhureun atawa dina suasana anu resmi.
Jadi bahasa halus ini digunakan untuk ngobrol dengan orang yang baru bertemu, baru kenal gitu ya. Kemudian jalma anu pantas dipeka hormat juga kepada orang yang pantas untuk dihormati, misalnya orang tua, ya kakek nenek, guru, kepala sekolah ya, saluhureun atau atasan ya. Atau juga dalam suasana yang resmi ya, misalnya acara paturai tineng kelas 8 ya, dalam acara perpisahan kelas 9 itu kan menggunakan bahasa hormat atau bahasa resmi ya. Dina paguneman aya hal-hal anu kudu diperhatikeun. Aya hal-hal anu kudu diperhatikeun dina mangsa keur lumangsuna paguneman. Jadi ketika sedang melakukan percakapan itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nu kahiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Yang pertama, mendengarkan orang yang sedang berbicara itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Jadi yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkannya. Nu kadua, henteu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur, iwal dina kaayaan anu perlu pisan. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan atau mengganggu pembicaraan orang, kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan. Misalnya nuker nyarita teh salah nyebut nama atau ngomongkeun hiji hal anu sensitif anu lamun dilanjutkan teh matak nyeri hati nu ngadengena teh misalnya gitunya, kita bisa diinterupsi, tapi itu pun dengan cara yang beretika ya, diawali dengan punten bapak, punten ibu, seperti itu. Nukatilu nyarita kudu daria, sorana bentes tetela wajar henteu aya kesan anu cowong. Jadi ketika berbicara itu ya harus sungguh-sungguh, bicaranya tidak main-main. Sorana bentes, bentes itu bisa dikatakan fasih ya. Jadi fasih jelas dan benar ucapannya ya, fasih. Tetela jelas terdengar ya, wajar, tidak dibuat-buat ya, tidak ada kesan anu cowong, jadi tidak ada kesan seperti orang yang bersuara keras yang dibuat-buat gitu ya, tapi sewajarnya saja. Nuka opat nyarita kudu antare. Jadi harus ketika bicara tuh ya harus santai, dalam arti henteu gancang teuing sarta henteu ngayayai. Jadi tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat ya. Nu kalima, hal anu dicaritakeun teh henteu mengpar tina jejer anu keur digunemkeun. Jadi hal yang sedang diceritakan itu tidak keluar dari tema yang sedang diperbincangkan ya. Fokus pada tema yang sedang dibicarakan. Nu kagenep, nyarita ngagunakeun lentong anu merenah. Jadi bicara itu gunakanlah intonasi yang enak didengarnya. Ada tinggi rendah ya, seperti itu. Anu terakhir, nyarita dibarung kurengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai. Jadi dalam berbicara itu ya harus dibarengi dengan sikap hormat, artinya menghargai lawan bicara, sarta pasemon juga raut wajah anu marahmai ya, raut wajah yang berseri. Jadi orang yang diajak ngobrol itu merasa nyaman berbicara dengan kita. Nah, demikian materi kita pada pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.